kebo jeung jelema saeutik bedana, kebo dahar jelema dahar, kebo ngising jelema ngising, kebo hees jelema hees. Ngan kebo matara salat jelema mah sok salat. Berarti lamun ibu boga salaki tara salat berarti boga salaki. Sian ngomong lain, sia. Eta kakupingeun ku bapak abdi, pas abdi salat di masjid beres uluk salam digeruan ku bapak. Kebo kan ini. Atuh aing hebe-hebe jauh kebo ieu. Tapi aing curak-culuk jadi aing doang oh aing kebo bener. Bah, kok abang nyebut abdi kebo? Emang dia teu senang sebut kebo? Ya teu senang lah. Bah, kudu ge jurig sarua. Teu senang sebut kebo. Makana memang ngomong pikiran. Lamun sakira-kira omongan kadenge ku teu sia, nyeri ka sia. Ulah sebelum ka batur kitu nyeri. Da batur ge sarua make hate dan make batu. Ya bener punten. Ilas eta. Di kita itu kalau ingin diaku sebagai pewaris Nabi harus sama visi misinya. Lebih utami makarimul akhlak untuk mendaur ulang sampah, bukan untuk membakar sampah. Urang mah tim sukses. Ayo calon ayo. Weh, bongor. Batu mah asup pe mah ngendong. Teu ilu goblok. Ayo tim sukses mah lamun ngajak kita milih palurah mah nya geus jorang palurah, bener teu? Kita itu tim sukses Nabi Muhammad. Tim sukses itu berbahasa lembut. Kanu hideung ge gerak dia dodol. Aya panangon beungeut kalau hapuran, gerak dia batik. Nu pecake di kaset-kaset, kumaha carana ieu jelema supaya ilu daek milih kana dukunganana. Kiai ge sama. Tugas kiai mah nyari kana jelema, ilok salat, modal, raka, baru diraka diguruk sia masjid lagi. Coba ge, hidup itu jangan polongo ge coba ge. Kieu. Utara salat. Kan utami mah tugas urang mah nyari kana jelema, urang ge bisa kieu meunang gerak jeung Gusti Allah, hidayah ti Gusti bener. Di dia acung-acungan. Sareng bos, hidup itu berproses. Atau kayak sarua udah mata benar. Karena sudah tidak kupu-kupu yang indah dulunya ada seekor ulat yang menjijikan. Ini adalah soal waktu untuk bermetamorfosa. Semuanya ada saatnya. Tugas kiai malah yang goblok-goblok utara salat, dirangkul, jangan dipukul. Dengan tadi kaset. Katakan eta, bener, eta kolot-kolot baheula, kubala lageun nya. Hayu urang ka masjid. Makana di dieu bisi lah aya nu can daek salat. Ya. Aya nu can daek Jumat bayarna, poe Jumat ka masjid teh kita salat ge, tungguan-tungguan senang. Maksudna urang babagi tugas bae nya. Tuh, siananya aya kiai mager diseureureikeun. Nah, dari semenjak orang tua saya ngomong seperti itu sampai enak wae hati-hati bae. Sebab urang mah tujuanna ge, visi misina tugasna ge nuduhkeun doang. Engke nu ngagerakkeun mah Allah. Tapi kira kitu di Allah mah bageus. Dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Memenang duit? Bageus Allahnya. Sok balikan deui. Dokter hanya mengobati, yang menyembuhkan Allah. Mau diberi duit Allah ka dokter? Iya, Allah mangelehan bae-nya bae. Segitu bae lah aya nyaho kana kabageran Allah mah. Teu kudu ngadoni lu budak-budak kitu bae. Nu ngobatan dok, nu nyageurkeun Allah, nu diberi duit dokter. Lain Allah nangeleh teh ibu sia bae dokter. Kunaon bah lu pelukan. Menjauh mah banget mbahnya. Sok balikan deui. Yang mengobati, yang menyembuhkan Allah. Menang piartos dokter. Bager Allah nangelehnya. Makana makanya bapak-bapak hati-hati. Kalau dengan perempuan ngalah, Allah juga ngalah sama dokter. Makanya ngalah. Boga pemajikan ngel. Biasanya tak pemajikan kayak sok cerewet. Pandurutan saya bisa ceramah. Makanya bapak-bapak hati-hati, peka. Lamun pemajikan cerewet. Kalau di layanan biarkan saja. Kepar bae dikaten sare. Udang merepe. Katakanlah pemajikan ngajak pas saya geus mundur.
mundur. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan tarik tambang, menang mundur Pak. So, balikan nih. Yang mengobati, yang menyembuhkan, mau dipasihan artos, ngeleh ya Allah. Nu ngumpulkeun duit pani? Iya. Nu capek pani? Iya. Nu dipaido pani? Iya. Nu nampi artos? Iya. Ngeleh. Urutan sifat Allah ngeleh. Balik deui. Rasulullah dibandingkeun jeung indumuran bager keneh Rasul. Dibandingkeun jeung salaki urang bager keneh Rasul. Ya. Cik Rasul aing bae ge nu caket jeung Gusti Allah dicabut nyawa nyeri bae. Kok mau umat anjing? Salat mah salat tapi ngagosip bae. Kok mau umat aing ngaji mah unggal poe ka madrasah tapi ngajukan duit di bank keliling bang. Matakan Rasul titip pesan ke malaikat Israel. Saur baginda Rasul Israel sampaikan kepada Gusti Allah atas nama Muhammad bin Abdullah. Punten sanggakeun sampaikan ke Allah. Lamun kiamah di penghujung hayatnya, ia Muhammad bin Abdullah, Allah kasih kesempatan untuk menyampaikan permintaan terakhir. Sampaikan kepada Allah, wartoskeun ti Muhammad bin Abdullah. Mun bisa mah pentakeun ka Gusti. Mun bisa mah wartoskeun Israil ti Muhammad bin Abdullah, wartoskeun ka Gusti Allah. Mun tiasa mah kanyeri dicabut nyawa anu bakal karasa ku umat-umat aing sadayana teu wilah-wilah sampai dugi kiamat. Mun bisa mah kanyeri dicabut nyawa anu bakal karasa ku umat aing termasuk urang kawruh. Bejakeun ka Allah, pasihkeun ka Muhammad kabeh kanyerina umat aing ulah ngarasakeun nyeri dicabut nyawa. Hayang ngomong gitu doang Kang Hadi ditanya. Nah, kenen sih leh. Kenapa kita begitu sayang kepada Nabi Muhammad sampai-sampai walaupun kita tidak kenal, aku tak perlu tahu dengan Muhammad. Yang aku tahu bahwa Muhammad adalah seorang penyayang. Benar kan? Orang malah, kamu cinta nggak? Dia cinta. Sebab kajian banget. Kos iya, parakat obat. Ibu cinta kan Nabi Muhammad? Pernah nopo banget tak? Lihat kan? Engkau cinta tapi tuwau karena banget nah. Tapi memang seperti itu adanya. Cinta itu kadang tubuh tak butuh alasan. Kalau cinta tumbuh karena harus melihat rupa, bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad sementara kita belum pernah berjumpa? Allah. Makanya nggak apa-apa jabatan kita pergi meninggalkan kita, hoki kita pergi meninggalkan kita, bahkan istri sematawayang pergi meninggalkan kita. Makanya nyetok bos. Makanya bos, hidup hubungan rasaan, ibu bapak majikan hiji-hiji, ngeleh. Kamu akan merasa bahwa dia begitu berharga setelah kamu ditinggalkannya. Karena sejatinya yang menyakitkan bukan perpisahan, tapi kehilangan. Bukan perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengiris hati. Bayangkan bos, Rasulnya nios kieu wartoskeun ka Gusti Israil atas nama Muhammad bin Abdullah. Disuhunkeun ridona, lamun kiamat tiasa disuhunkeun wayahna we kanyeri dicabut nyawa anu bakal karasa ku umat-umat aing termasuk urang kawulung. Geus ka Muhammadkeun bae sadayana wios ku Muhammad bae diraoskeun umat aing mah ulah ngarasa. Nah, makanya kalau lurah kan dipilih oleh rakyat. Dulu kan pasar Baleho. Ih, mending aja jalan mana nih?
Kalau jalan mana mah gibah lah. Aing sugan aing mah mau balik ka kilu, hareng urang. Pun. Pan baheula nya nama leho kalurah punten nya. Visi-visi. Saya Haji Asep. Ngaran sarua pina jiseuna. Emang kalurah ngaran Asep mah bararagus bae. Atuh ieu Asep, atuh saantri lah leutik-leutik mah. Itu Asep lurah. Nggak baragus kan kan kamari mah di leueur aing maling hayam beunang ku polisi kata na Asep. Cik lurah teh ya, cik lurah ieu. Kalau saya menang dalam pemilihan kepala desa, saya jamin desa ini bebas janda. Dan janda itu harus dihabiskan, jangan diproduksi. Bos, abdi rek naros, kalurah kersat gak nyarios kieu. Kasadayana warga abdi nyuhunkeun duana. Teu lurah kersat teu jika Kanjeng Rasul. Warga ngorek peh. Ulah kudu mikiran tenan. Kan nyeri dicabut nyawana, kulurah kabeh ditangguh. Palurah kepalnya, wal kersanya. Aduh, benernya bageran Nabi Muhammadnya. Mana ya anu bapak-bapak anu apa majikana sehidup semati. Apalah artinya aku bila tanpamu hanya guluduk yang bisa memisahkan kita. Mana bogotnya mana? Mana bogotnya mana? Pedut dia di uyahan. Wanita dia ngomong, pemajikan kecelakaan. Cik diharewas na cina, lain ditakir, la ilaha illallah. Mama, aku sudah mengikhlaskanmu. Cik, kalau kata lelakinya. Rek maut mah, maut baik. Sanyerin aku, Baik kan mah? Termasuk hidung ke anak. Aku pakai baiknya. Paling oh tidak mungkin. Bohong, buang anu, pakai. Kalau jak pakai tempat gering dia mah, masya Allah, suruh kita siksa. Terus nyerin aku mama baik. Oh, makanya tulang ngambil kesimpulan. Tidak ada manusia yang kasih sayangnya melebihi baginda Rasulullah Muhammad. Akhlakna eta, sifat karakterna itu gampang senang aing batur. Dia buat dia, dia banyak. Nah, pan supaya nyambung jeung dudul tolol. Meneladani sifat serta akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Teu kudu loba-loba hiji ku aing tah. Akhlak Nabi mah gampang senang aing mending senang batur. Teuing aing nyeri. Saking loba nu sakarat nyeri, korek etanya. Geus menang eta, sawareh didondot ku kangjeng adinya. Coba eta tah hirupna gampang aing batur. Kan urang ngalain. Babagi jomet belah dieu. Terus dibupaya, mang ka dieu heula. Eta mah juri. Gampang batur aing. Rek ngomong kitu doang aing kita tadi kayak gitu. Sifat Nabi teh gampang senang aing mending senang batur. Sah geus bisa mengeladang panitia. Mana panitia anu aya kue hendak? Mana coba anu aya ieu tah nang Kang Kalung kebo naon? Iya, serius yang mananya? Oh nya katu identik. Coba ge punten nya di para ajengan loba. Oh, ieu geus beak tinggal nampak. Oh. Aduh, ieu tinggal karpet. Ngeun panitia doang nu eueuh kue berarti gampang aing batur. Geus surga sih. Beungeutna amin.
Obul. Ah, hiji doang hiji. Sok gampang aing batur, gampang bahagia aing ning batur. Makanya bapak-bapak sebagai sayang istri. Ulah mikiran bako, pikiran wadak. Wadak pikiran wadak. Da pamajikan mah nempelkeun doang mun kabeh aku mah dia. Wadak pikiran wadak. Wadak. Iya pamajikan rek hadiran kiai rek tolam. Aya make wadak kapasrona sugan aya sasak rambol. Waduh, pelanggaran bos. Ya, Haji Asep tipe suami idaman. Walaupun sekolahnya. Abdi mah nggak modelan budak pamajikan 5 juta. Kita stok 15 tahun. Ya, sok gampang urang batur. Lamun urang dalam kehidupan bermasyarakat. Os kitu tah gampang aing batur. Heula rukun pasti. Ieu mah naon? Gampang batur aing heula hawak. Ngadoaan. Muhadorot aing. Bakul ku aing. Sekalian gotong bedug tuh ku aing. Babagi bos, oper. Eta urang ge baheula diajak ceramah ku guru. Kan dahar ya, guru teh keur ngoper makaka. Aduh, pelanggaran bos. Sebagai peka. Oper kepada Sandiman, Salimat kepada Saprudin, oper lagi kepada Juhede. Ternyata di sana ada Junet juga mengambil. Kudu kitu tak kiai mah, oper. Komo lamun aya kiai sepuh, aya kiai norak. Kudu ngaping kanu leutik, dan leutik mah rek diangkat guru rek saha nu ngangkatna. Bener teu? Sok pamuda tonton budak orang, doakeun bae doakeun. Kalau geus amin, geus kamina doakeun bae. Ya kolot barek bawaan son gak 3 liku. Terus otot bae budak arora sih juara raga. Ulah sieun kasayangan ku batur. Rizki mah bar pahele kadeung teh korma di Arab Saudi. Lamun milik ulah pasti ka mah dibawa ke balik ke hati. Tapi lamun lain rezeki sia kadeung teh setelem nagurang ka utahkeun dihayang kapan bakal hayang. Jangan banding-bandingkan suami kamu dengan suami orang lain. Kenapa? Karena walaupun kita hidup di bumi yang sama, tapi takdir yang berbeda. Paham? Ya, hiji tebar kasih saya. Palingan ieu umat Kangjeng Nabi geus 14 abad teu wawuheun ka Nabi. Ku pohara nagungkeun nabinya. Aya nu 5 juta per imam. Aya nu ngadahar senekong urang mah bagus ahli Allah eta. Wuih, untung di dunia keneh tama. Urang henteu barapakan dari gede. Bagus. Wajar kita berbondong-bondong untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Loba nu ngabidahkeun ge, loba anu ngabmanut-manutkeun ge. Terus bae. Kenapa cinta ini tidak pernah terhalang? Kenapa cinta ini tidak pernah lekang oleh waktu? Kenapa? Karena kebaikan Nabi Muhammad sudah lama ditanamkan untuk kita. Makanya hirup mah eta. Kumaha amal perlu Nabi ge baheula karunan ka urang. Wajar urang bela ka nabimu. Dibidah-bidahkeun ge teu ngadarere karorek. Bener tuh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ikhlas untuk kita. Bahkan urang ge ikhlas bikin Nabi Muhammad. Nek muludan ke bubuh-bubuh, tangkal kadu, rungkang. Orang kaya nggak pakai suluh jeung muludan. Paham? Oh, memeh acara saminggu hujan turun. Orang saya tak dipakai nahar cair dengan sehari kopi hanya pakai muludan. Masya Allah. Pamajikan, yang bayar yang beli seragam mana? Orang baju dia yang pakai muludan. Kunaon ya umat begitu cinta kepada Muhammad, padahal kita belum pernah tahu dengan orangnya. Kadang-kadang kita dianggap tidak waras mencintai seseorang yang tak pernah kunjung berjumpa dengan kita, walaupun dalam sebuah mimpi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sayangnya luar biasa. Makanya orangnya dijieun sayang kan Gusti. Makanya hirup kumaha amal perbuatan. Lamun hayang loba nu mere kudu loba sedekah. Ieu mah nabung henteu hayang ngagesek boga ATM, babi ngepek. Aku tek engit bos. Paham? Ya, mudah-mudahan
iya urayan walaupun sederhana bisa nyadarkan orang bahwa kita itu terlalu ego hidup. Padahal kita butuh orang lain. Sanajan kiai, sanajan beunghar, paeh mah digotong ku tatangga, bos. Eueuh nu beunghar kakurangan paeh lumbang sorangan eueuh. Kita itu terlalu ego. Terlalu mementingkan diri sendiri. Ayo robah paradigma. Mudah-mudahan maulid ini membekas untuk kita semua bahwa ternyata jalma anu tukang mere moal susah, jalma anu sok parang bere moal malangsa, jalma anu sok parang bere moal dihinakeun pasti diangkat derajatna ku Gusti Allah. Ibu ya, suami sanajan goreng leutik kesana harga. Lalaki walaupun kuat sama, laki-laki juga akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Nah, kurang cekap yang sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.